Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah urang masih keneh tiasa patepang dangu deui, tiasa sasarangan deui sanes mung di Jomantara ngalangkungan channel Carsun pake kieu. Dina danget ayeuna insyaallah urang neraskeun deui hanca anu katunda dina dinten kamari jejerna di pangumbaraan karya Carsun pake kok. Ieu dongeng teh mudah-mudahan singajantenkeun panglipur kalebu panggebrah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana khususna anu mikat cinta anu mikaresep kana seni budaya urang nya abdi budaya Sunda etang-etang ngamumule seni budaya Sunda. Mitra-mitra pribados ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu tos mampir anu tos ngaluangkeun waktosna kanggo ngadukung ieu channel ku jalan subscribe atanapi subrek. Sesahnya. Hatur nuhun oge ka urang Cika Thomas, ka urang Tasikmalaya, ka urang Karangnunggal, ka urang Ciradap, Cikalong, Cipatujah, Gunung Sabeulah, Sindang Kerta, ka urang Sabeulit kumaha dararamang urang Sabeulit nuhun atuh pami dararamang nya. Wilujeng ngadangukeun. Atuh aya deui anu ka urang Cililin, ka urang Cililin, hatur nuhun urang Cililin. Ka urang Cikancung Cicalengka, hatur nuhun urang Cikancung. Ka urang Sumedang, ka urang Majalengkana, aya oge anu ti Kuningan, hatur nuhun urang Kuningan. Aya oge anu ti Pandeglang Banten, ti Cileungsi Bogor. Aya deui anu ti pasar warung jambu, hatur nuhun urang warung jambu tah. Ka urang warung jambu salam baktos nya. Ka urang Cikaret Bogor, Ciapus, teras ka urang Muara, hatur nuhun ka urang Muara. Mitra-mitra teka teu hilap ka urang Bandungna, ka urang Cianjurna, oge anu nuju di daramel di Saudi, aya orang Subang tah anu di Taiwan, hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun wae. Atuh ku kituna kasadayana we ieu mah anu mikat cinta mikaresep kana seni budaya Sunda atanapi dongeng Sunda nya. Wilujeng ngadangukeun wae anu nuju di daramel di konveksi-konveksina, anu nuju di pasarna, anu nuju di kantor-kantorna, wilujeng ngadangukeun nya. Etang-etang ngadukung kana seni budaya urang we ngamumule kana seni budaya Sunda tah. Atuh kituna supados teu nyangkolong tingkana waktos mangga urang dirajakeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun prum. Pamiarsa sadaya, Neng Yanti jeung Neni diajakan ka jero imah ku Pendi. Yanti sareng ieu mangga atuh kata kalabat heula geura ulah di dieu izin. Nuhun Kang, ceuk Neng Yanti gerawak nyekel kana leungeun Pendi. Atuh teu bisa kumaha. Nu antukna Pendi balik nyekel terus ditungtun asup ka jero kamarna. Sanes aya di hareupeun imah klotrak muka panto kamar anu memang dikunci lamun arek kaluar mah Pendi mah tara mukakeun kamar. Sanggeus kitu pok Pendi ngomong, mangga atuh kalabat. Yan, hayu sok calikan dah ngan kieu we di akang mah da. Teh nanaon ieu teh? Kang, sakieu ge tos alhamdulillah abi tiasa mendakan akang. Ceuk Neng Yanti bari bulu bus asup ka jero. Kek diuk dina ubin anu memang teu di amparan da memang eueuh kitu. Kur aya teh katingal ieu teh kasur we anu digulungkeun ku Pendi. Kek harita
Neni oge diuk nuturkeun Yanti. Bari Pok ngomong, Mun diraos kieu atuh ieu teh Kang Pendi. Mun ditiis kieu nya. Mohon sih. Tiis nama tiis tapi tiis jeung pisan mun teh aya tipi-tipi acan ya Kang mah. Nu penting mah atuh raoseun we tempatna Kang. Nya na sakitu mah. Ari ieu teh sana mina teh hilap deui ieu. Da bubuhan ketang teh acan kenalan. Oh abdi. Ceuk Neni bari ngasongkeun leungeunna. Abdi Neni Kang. Oh mohon nya Neni. Hilap deui punten. Teu nanaon. Meni hilapan kitu atuh akang mah. Boboa ka abdi ge hilap meureun. Ceuk Yanti bari merengut. Henteu atuh ka Yanti mah. Pan tos terang namina sapopoena katingali di ditu pan nuju di bumi teh ya. Janten mah mungkin hilap atuh akangna ge. Naonna teh anu moal hilap teh Kang? Yanti Teras? naonnya Tuh nya. ceuk Pendi imut ngagelenyo teu neruskeun omonganana sabab lamun diteruskeun bakal ngajurus kana masalah hubungan cinta. Ari Pok Yanti Pok ngomong, Kang, kumaha Yanti? akang atuh damel deui di ditu Kang. Aduh, hapunten Yanti, akang teh sanes teu hoyong damel di ditu teh. Sanes teu karuna ka Yanti. Tapi dalah di kumaha akang teh ayeuna nuju seueur pisan padamelan nya eta nya istilahna mengajar siswa-siswi anu mariogikeun pisan bantuan nuju les kapanan janten akang teh teu tiasa ngantunkeun. Geuning basa eta tiasa. Nya tiasa teh basa eta mah hartosna di kapaksa we gitu daripada akang ulang-ulang ari ayeuna mah kan akangna istilahna tos istilahna mah tos terjun langsung ka nu kitu janten ti enjing dugi ka malem teh nya nepi ka waktos bade kuliah teh akang teh panginten kana damel teras dia nya ngajar ka saban daerah aya sababaraha daerah pan anu ku akang diajar teh gitu nya eta lah. Akang naik motor. Bujang-bujang naik motor kadang mapah kadang naik angkot kumaha tebih-tebihna nya tebih caket mah nya mapah we lah. Nah ameh ieu ameh olahraga ongko ceuk Pendi harita bari imut. Karunya atuh akang teh meuni mapah wae. Nya tos kumaha atuh. Yanti ngahulang. Tina pikiranna manehna hayang pangmelikeun motor jang Pendi. Anu memang sapopoena manehna kadang-kadang leumpang, kadang-kadang naek angkot. Kumaha cenah pikirna lamun hujan lamun ieu beuneuran moal bisa ngajar kitu ceuk pikiran Neng Yanti. Tapi kitu teh teu loba omong. Kang, Kumaha? Nya ari di ditu kumaha si Bapak? gitu we Kang, bubu abdi teh. Hoream uyuh oge. Ulah kitu ieu. Nu jadi kelot mah kajian kumaha oge moal mungkin ngajerumuskeun kana kasaean pastina oge. Kitu teh galak kitu teh ulah sampe nu jadi anakna teh nya istilahna mah kajerumuskeun gitu. Kacana kana sakaba-kaba eta mah kumaha sanes hartina bapa parangasan acan nepi kolot nya sae we apa kitu mah. Tapi Kang teu kitu oge pan. Anu eta mah teuing kumaha Kang. Nyakeun bae atuh Yanti. Meureunan kemah meureun moal sugan. Teuing atuh. Ceuk Neng Yanti. Katingali panonna ngayemeng ku Cipanon. Yanti geus lah tong emutan. Akang tos papendak. Aya naon-naon mah kan tuh nyarios we ka akang. Nya istilahna mah sanes akang bade kumaha-kumaha. Nya sahenteuna gitu akang parantos kenal ka Yanti pami aya anu teu loyong nya tiasa ditaroskeun urang sami-sami nalaahanana kumaha gitu. Kang hatur nuhun pisan. Ceuk Neng Yanti. Duh bade
Ih, teh kaleueut ieu teh. Da akang teh aya cai jeba ieu kumaha atuh punten atuh ki atuh akang bade ka warung heula nya tah ka kios Sade Payun Teu kedah Kang. ceuk Neng Yanti. Sanggeus kitu Penny pok ngomong, Yanti oge Teh Neni salesna mah abdi teh ieu teh sakedap abdi teh bade angkat ka tempat les. Janten sanes teu sono sanes ngusir sanes naon kitu nya bade di dieu mah mangga wae ngan abdi panginten sakedap deui bade angkat margi da mah bisa dituna-tuna atuh. Bade kapali mana gitu Kang lesna? Ayeuna mah kalerasan caket nah di daerah Lengkong ayeuna teh Oh atuh caket daerah Lengkong mah. nya mata oge gitu kantun mapah akang mah teu pami ti dieu mah gitu. Tapi saatosna ti dinya engke akang bade ka Buah Batu sareng Mamatoha panginten. Oh geuning kitu Kang. Nya kumaha deui atuh. Da akang mah eta hiji-hijina kanggo nya istilahna mah kanggo modal akang panginten kahiji akang teh amen teu pareumeun kitu pabi gaduh bahasa cobi tas teu dianggo nya kadang-kadang hilap kadang-kadang itu ngasah akang teh itu saluarsna mah. Nya sae we atuh Kang Pendi aya kitu mah. Ya mudah-mudahan we atuh abdi mah sebagai rerencanganna Yanti ngadukung akang sareng ngadoakeun mudah-mudahan akang teh sukses. Amin amin. Ceuk Neni harita ngadukung kana naon anu dilakukeun ku Penny. Penny sanggeus kitu ningali jam dinding. Katingali waktu teh geuningan nyarelek geus jam 9:30 deui beurang. Yanti, duh kumaha nya bade di dieu wae antosan atuh. Ngantosan di dieu teh akang teh uih ti jam sabaraha papisa jam mah ku abdi diantosan. Buka tah akang ge kirang terang aya jam sabaraha margi teh aya opat tempat dina dinten ayeuna teh. Tuh komo pami kitu mah. Nya atuh akang liburna dinten dinten naon Kang? Nya akang mah panginten liburna Sabtu sareng Mingon. Ah kitu mah atuh abdi Sabtu ka dieu teu nepi mingona. Nya kitu atuh muhun. Tapi hapunten nya sanes akang ngusir ieu teh. Nya teu naon Kang. Duh abdi mah malikot bingahna keranan puguh ka ieu teh. Sanggeus kitu Yanti jeung Neng Neni pamitan ka Penny anu gorek memang rek init arek ngajar les privat ka saban daerah. Sancan init Neni Yanti ngajanteng ari Neni mah geus aya di hareup. Kang, Kunaon Yan? abdi teh teu tiasa ngupahokeun akang. Gabruk. Neng Yanti ngagabruk deui ka Penny. Tapi kan nyinekel eh, kana tembok atuh Penny teh. Lantaran kadadetkeun ku Yanti anu ngagabruk ke manehanana. Yanti ulah kikieuan geulis. Eh, sing sadar ieu. Ceuk Neng ceuk Penny harita. Bari rada nyuaikeun awakna Neng Yanti. Ari Neng Yanti teuing kasurupan naon harita. Awakna nepi ka rapet tur. Hese dibukakeunana ku Penny. Atuh Penny teh ngahegak. Lantaran tetela Neng Yanti kaambeu. Singit awakna ngamelengir asup kana jero irung manehna anu ngahudangkeun rasa-rasa anu teu pararuguh keur manehanana. Atuh pok deui Penny ngomong, "Astagfirullahaladzim Yanti, ulah kikieuan geulis." Ceuk Penny bari ngusapan kana buk Yanti. Kang, akang ulah ngingatkeun abdi deui Kang. Eh, Yanti, mohon atuh entos atuh ulah kikieuan. Kakara geus kitu mah. Yanti ngalesotkeun tangkeupanana, tapi ari leungeunna mah tetep muntangan kana leungeun Penny. Bari neuteub ka Penny harita. Nutup anu ngandung harti. Kang,
ka abdi. Yanti, akang ngartos ka Yanti naon aya nu aya dina manah Yanti. Ceuk Peni kapaksa manehna ngomongkeun kitu. Sabab manehna lamun teu ngomong kitu, Yanti bakal atanapi bakal jadi pikiran keur Yanti sorangan. Sanggeus kitu teu sacara teu dihaja atanapi secara teu sadar. Yanti harita ngadeukeutkeun beungeutna kana pelebah beungeut Peni. Celepot neng Yanti nyium kana pipina Peni atuh puguh we. Peni teh nepi ka peureum lantaran reuwas saumur hirup di alam dunya kakara manehna dicium ku hiji wanoja anu geulis rancunit kawas Yanti. Sanggeus kitu Yanti bari imut. Kang, hapunten nya. Ceuk neng Yanti. Ari Peni teu buru-buru ngajawab, ngadon maneuteub we ka Yanti anu mundur ka tukang. Akang kunaon neuteuk bae? Yanti, henteu henteu nya nuhun nya, muhun teu puguh. Ngomongna harita Peni arap-arap eureupeup lantaran manehna masih keneh kabur pangacianana dicium ku wanoja anu kacida geulisna. Sanggeus kitu neng Yanti lalaunan turun kana antarapi kaluar. Nu saterusna ngagupaikeun leungeun. Leos init ningalkeun Peni. Ari Peni harita nuturkeun nepi kana lawang. Sanggeus mukakeun gerbang. Peni melong terus kugupai. Sanggeus duanana naek kana mobil katingali neng Yanti mani katingali cerahna keranan. Pok neni atuh ngomong babaturanana anu ngarasa heran ningali paroman beungeut neng Yanti anu katingali marahmai. Meni tara-tara ti sasari kunaon tadi meni murung ayeuna jadi maramai kitu. Meni naon yan? Sok ngomong ka teteh sok. Meni hayang apal wae atuh nen. Ari jeung babaturan mah nya atuh kadieuna dianteur, ari ayana naon meni teu ngomong. Lucu pokona mah. Ceuk neng Yanti bari imut ngagelenyu. Bari panaon tetep neuteub ka jalan. Nanaon teh pasti tos naon nya? Tos naon? Dikumahakeun Peni teh? Henteu dikukumahakeun. Eta geuningan mah siga bungah kitu. Ceuk neni bangun hayang apal. Meni sok kepo wae. Ceuk neng Yanti nyebut kituna teh bari seueuy. Ari neni jep we. Tina hatena mah geus ngarti naon anu geus dilakukeun ku neng Yanti nepi ka marahmai kitu parobanana. Pok di neni ngomong, Yan, tong dianterkeun ka rumah ah. Memang ka mana kitu? Ka dinya we tah? Rek nyimpang heula ka babaturan. Babaturan apa babaturan? Babaturan. Ngarti apal teu? Si Ismi. Oh, ka si Ismi. Nya ka si Ismi aya geus ka saha? Sugan teh. Sok nanaon teh ah. Ceuk neni. Geus di dieu weh, di dieu. Yakin moal dianterkeun ka rumah? Moal ka dinya heula nyimpang aya perlu heula ka babaturan. Oh nya atuh, nuhun pisan atuh nen nya. Nya sarua. Ceuk neng neni bari turun tina mobilna gebrugpan teh ditutupkeun. Sanggeus kitu gugupai leos neng Yanti sanggeus mere klakson 2 kali init tinggalkeun Yanti anu turun di lebah jalan dalem kaum. Ari Yanti sajroning ngajalankeun mobil teh katingali bungah marahmai. Leok mobil ngaleok ka Pasar Baru. Nu saterusna asup ka jalan ka tukangeun Pasar Baru. Jog geus anyog deui ka imahna. Jurut harita neng neni kakocapkeun geus nepi deui ka hareupeun imahna ka pakarangan imahna.
Kadenge neni harita hariringan ari indungna anu keur diuk jeung bapakna anu keur maresihan kurung manuk katingali celenge ningali nu jadi anakna kadenge hariringan. Bapana, bapana, Ceuk si ibu harita bari nyampeurkeun ka bapana ka salakina terus noel. itu si Yanti. Nya si Yanti kunaon eta teh make jeung hariringan kitu. Ceuk si bapana bari ngintip dina tukangan kemang. Katingali Neng Yanti marah maina keranan leumpangna oge beda. Dangah sanes kitu Neng Yanti katingali asup ka jero imah. Neng Yanti leumpangna teh bari hariringan. Sanes aya di jero imah terus kadenge ku si ibu Neng Yanti ngagoran si bibi. Bi, bi. Aya naon, Nen? Aya sarapan naon, Bi? Ieu nu kieu tadi teh ngadamel soto ieu bade soto ayam. Nya, Bi. Ceuk Neng Yanti. Sok atuh Bi punten pangawadahankeun. Nya geus sok ieu heula, calik heula. Ke atuh abi bade ka kamar heula, Bi. Arek cucul-cucul heula. Nya mohon sok. Ceuk si bibi. Bari hatena mah atarapi panonna mah melong ka Neng Yanti anu tara-tara ti sasari sababaraha poe manehna ningali Neng Yanti anu murung tapi poe harita ngaradak Neng Yanti teh katinggalina cerah anu luar biasa. Kunaon cenah Neng Yanti teh? Tara-tara teh kamari-kamari mah meni murung we terus nah manggih naon nya? Tapi bae alus oge lamun cerah kitu mah. Teu kasel ka aing ge. Teu ieu alus kitu mah. Ceuk si bibi sanes kitu si bibi nyimpenan soto anu tadi dipesan ku Neng Yanti kana mejana jeung kurupukna sakalian lengkep jeung cai-caina disimpenan. Teu geus lila Neng Yanti geus datang deui. Bi, entos Bi. Tah geulis sok ratuang sok. Bili kirang naonna sok nganyarios we. Nuhun Bi. Ceuk Neng Yanti. Sanes kitu Neng Yanti prak harita ngadahar soto. Barang manehna keur ngadahar soto harita katingali aya nu datang nyatana indungna. Pok ngomong ka Neng Yanti. Yanti, di mana? Neng Yanti anu keur ngadahar soto eureun daharna. Terus ngareretkeun kana jadi indungna anu nyampeurkeun diuk di hareupeun manehna anu keur barang dahar. Wih, ti rerencangan Umi. Nah geuningan manis sigah nu bunga kitu. Aya naon? Henteu Mi. Ceuk Neng Yanti bari imut. Tuh, anak Umi aduh geus balik deui geuningan ayeuna mah bungahna teu geulis deui teu kawas kamari. Umi mah. Ceuk Neng Yanti bari neruskeun di barang daharna. Umi. Ceuk Neng Yanti bari melong deui ka nu jadi indungna. Aya naon geulis? Aya naon? Engke we Mi, kumaha heula. Nya sok atuh, nya sok di sing wareg ame katingali geulis deui udah anak Umi teh. Ceuk indungna bari nangtung terus ngusapan kana palebasirahna leos init ninggalkeun Yanti anu keur barang dahar. Harita si bibi nyampeurkeun geek diuk. Aduh, si enon teh katingalina manikot pungah ceria kitu, ada apakah gerangan? Si bibi mah. Bi, kumaha geulis? Ari bapenak sareng Kang Pendi, Bi. Hah? Sareng Kang Pendi? Di mana? Itu Bi, kosna teh di naon namanya teh Jalan Karapitan, Bi. Nami abdi ka Bumina. Beulah, syukur atuh kitu mah. Eta geuning terang ti mana? Naroskeun ka rerencanganana, Bi. Syukur atuh ai kitu mah bibi ge milu bingan ieu geulis. Kumaha tah kumaha? Bade ka dieu deui moal? Moal puguh Bi. Kang Pendi teh ngajar, puguh Bi, ngajar privat ka saban daerah teu aya waktos pi abi ge teu tiasa lami-lami puguh.
Oh nya syukur atuh pun bae cenah kitu we ame mmm, teu kabebanan teuing geura ka Jang Penina. Nya Bi. Cek Neng Yanti anu terus bari neruskeun daharna harita. Sageus beres Neng Yanti terus nginum ngadahar bubuahan jang cuci mulutna meureunna. Bi, abdi ka bumi heula nya, ka tengah bumi heula ka si Umi. Nya atuh cuk. Cek si Bibi bari seuri ningalikeun tingkah dununganana anu mantak pikayun-yun. Sageus kitu leos Neng Yanti ini nu maksudna rek nyampeurkeun kana jadi indungna. Katingali indungna keur diuk di tengah imah. Ari bapana mah harita katingali di luar. Keur ngutek-ngutek meme manuk anu memang jadi favorit. Gek Neng Yanti diuk gigireun indungna. Umi, aya naon geulis? Tadi teh rek nyarios naon ka Mama, ka Umi teh? Ieu tos bepenak sareng Kang Pendi Umi. Hah? Di mana? Puguh hanjeunna teh kos di Jalan Karapitan Umi. Alhamdulillah atuh kumaha tah? Dititahkan ieu deui henteu? Eh, henteu Umi da anjeunna kan fokus ieu cenah ayeuna mah ngajar abi ge tos nyarios. Bade ka dieu deui moal. Anjeunna tos fokus ngajar Umi, ngajar privat gitu. Mangga abi ge tadi ka kosanana, teu tiasa lami. Jadi kumaha? Teu tiasa lami kumaha? Nya kapanan untung tadi oge teu acan angkat. Bade ngajar cenah bade ngajar privat. Oh centin ayeuna mah dihususin kana privat meureun nya? Nya Umi. Eta darareukeut atawa pajar raos teh? Nya aya nu caket, aya nu tebih Umi watir anu tebih mah sok kadang-kadang cenah mapah. Komo mun hujan mah cenah sok rada pokona mah karunya we Umi. Terus? Duh Umi. Indungna ngarti naon anu hayang diungkapkeun keun jadi anakna. Yan, Yanti teh hayang pangmeulikeun kendaraan nya ka Pedi. Umi dengan terang. Umi ge ngarasa ngorah heula. Ngan teu kawas Yanti. Henteu bebeakan Umi mah da. Cek indungna harita bari imut. Umi mah. Nya gampang lah nu kitu mah. Cek indungna harita. Atuh gabrug harita. Neng Yanti ngagabrug bari nyuman kana jadi indungna. Umi. Nya pokona mah. Cicing-cicing we Yanti mah. Tapi Umi kudu apal tempatna di mana. Nya Umi kudu di canak. Harita Ibu Nuri nyatana ibuna Neng Yanti hayang apal di mana ari kosanana Pendi. Sanggeus kitu duanana ngarobrol ngalir ngidul teu kungsi rajol anu jadi bapana. Terus nu jadi bapana gek diuk dina kursi regot nginum kopi anu geus disadiakeun keun jadi pamajikanana nya teh Ibu Nuri. Di mana tadi teh Yanti? Cek Pasubrata nanya kana jadi anakna. Geus direrencangan Ama. Oh, saha kitu? Eta katingalina mani bungah kitu geuning aya naon? Teu nanaon Ama. Cek Neng Yanti. Teu ngabejakeun nanaon kana jadi bapana mah. Da geus puguh manehna ge asa keuheul kana jadi bapana teh. Lantaran bapana kawilang keras ka manehna nepi ka wani nampiling segala rupa. Geus sanggeus kitu mah. Bapana teh loba omong. Ngan indungna nyaetana indungna Neng Yanti mere isyarat kana jadi bapana ulah loba omong ka Neng Yanti. Bapana ngarti regot deui nginum. Terus nyokot rokok seblung harita udud bangun anu nikmat takeranan.
beri tumpang kaki ceklek ngahurungkeun TV ningali berita-berita anu memang kumanehna anu jadi favoritna nyaeta berita. Amal-amal ka kantor kitu ayeuna, Bapana? Ah, arek ka kantor mah tapi amah teh ngadaguan anu ngalamar pokoknya teh. Memangna di kantor ngabutuhkeun naon kitu, Mak? Aya 3 bagian anu dibutuhkeun di kantor teh. Marketing, terus aya supervisor, terus aya staf asisten, asisten manajer. Memangna kamarana kitu, Ama? Nya anu sawareh mah aya anu dipecat, aya anu memang mundurkeun diri, terus oge aya geus apa sorangan kapanan Pak Iwan anu jadi staf asisten manajer. Manehna kasebut teu bisa ninggalkeun perusahaan anu dipimpin ku manehanana. Jadi nya ngundurkeun diri model Pak Iwan mah kitu. Tapi kali-kali Pak Iwan oge osok aya ka dinya mah. Oh, jadi kumaha atuh lamun kitu teh? Nya teu kumaha nya tinggal ngadagoan anu ngalamar meureun. Oh, gitu. Ras inget harita Ibu Nuri ka Pendi ngan pedah teu ngomong kanu jadi bapakna, kanu jadi salakina. Lantaran sok sieun anu jadi salakina timbul di amarahna ka Pendi. Yang geus atuh urang nyakuan sarapan atau ieu. Ya teu kudulah engke deui. Da bapak ge tadi kan geus ngadahar nasi koneng jadi wareg keneh. Oh, nya atuh. Ceuk Ibu Nuri harita. Keluarga Ibu Nuri anu memang terkenal kaya. Harita ngariung ngumpul kebenaran pasubratan jadi pamajikanana masih keneh araya nu sok biasana mah sok geus areuweuh atanapi ger aya di luar kota. Cag urang tunah heula lalampahan Nuri atanapi Neng Yanti Pendi. Ayeuna urang caturkeun nyaetana di Majalaya di keluargana Bapak Karim teh nya sadayana parantos terang nyaeta bapak angkatna anu ngaran Pendi. Katingali Pak Karim jeung Ibu Karim harita keur katingali ngarobrol di tengah imah. Pok Ibu Karim ngomong kanu jadi salakina. Lain Bapana. Nah, hanya Jang Pendi teh geus aya kana 2 bulan teh teu ka dieu-dieu ieu teh. Cager kitu budak teh. Ya mudah-mudahan mah cager. Beureunan keur sibuk we heula. Kapanan cenah kaluar ti pagaweanana teh di Tangerang di Padalarang teh ya. Beureunan meunang pagawean anu anyar teh di Bandung sugan. Lain asa biasana mah sok tuksel ka dieu aya seminggu sakali, kadang-kadang kurang. Ayeuna mah pleng we geus 2 bulan ieu teh. Ari pakeanana aya di dieu kitu. Pakeanna mah loba di dieu. Kumplit, buku-bukuna ge malah loba di dieu. Oh nya keureun bae beureunan keur aya kasibukan heula budak teh. Ceuk harita Pak Karim kanu jadi pamajikanana. Barang keur ngobrol kitu harita kadenge di luar aya nu kaketrok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sok kalebet sada teh? Neng Suci? Nuhun. Oh, Suci Bu itu bukakeun heula. Nya ke atuh. Geuningan Neng Suci. Wih ti mana eta teh? Puguh ge wih ti Bandung, Bu. Oh, tos naon ti Bandung? Biasa ti Sukajadi tos. Wih ti ieu ti si Teteh puguh ge. Oh, nya kumaha salalager di ditu? Alhamdulillah. Kumaha cenah kabarna? Naon teh, Bu?
Naon atuh nya rek ngomong naon ieu teh? Sok ka jero atuh heula. Neng Suci nuturkeun ka si ibu. Gek Neng Suci diuk dina kursi panjang antara pilih najok. Pok Pakarim ngomong, Neng Suci, asa bekiling si gua ya beki dieu teh. Tingsi kumaha, Pak? Nya maksud teh nyaling si ayeuna mah teu kawas kamari. Katinggalina teh kamari mah rada kararausut gitu. Ayeuna mah sugan mah geus boga ceung-ceuman meureun. Neng Suci seuri. Si Bapak mah. Nya, ari nu kamari ka dinya teh nu make jeep teh saha teh? Rerencangan puguh. Oh gitu. Nya sugan we atuh jadi jeung eta nya. Amin. Ceuk Neng Suci, anu memang Neng Suci teh aya anu ngadeuketan hiji lalaki, kasebut lalaki anu beunghar, anu memang miharep mika bogoh ka Neng Suci. Emang kitu can ngomongna naon kitu Suci eta teh? Saha ngaranna teh teh? Jeung urang mana kitu? Ari urangna mah urang Soekarno Hatta, Bu. Tapi da duka atuh. Ari aya anu kira-kira pibenereun mah Suci mending oge atuh. Teu can ngemutan dugi ka dinya, Bu. Oh kitu, nya geus atuh ai kitu mah. Ari Kang Pendi Bu kumaha kabarna? Nya eta geus aya 2 bulanna puguh tadi diomongkeun. Teuing budak teh ka mana? Asa geus lila puguh ibu ge sono ka manehanana teh. Meureunna meunang gawe sugan di Bandung nu teu bisa ditinggalkeun. Oh kitu Ibu. Ceuk Neng Suci katingali paromanana kalem. Lantaran manehna hayang ngadenge kabar kumaha Neng atanapi Pendi, nepi kadanget harita manehna can pernah ngadenge kabar Pendi kumaha-kumaha.